Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Prabu Yudhistira Raja Amarta pikeun ngalamar Dewi Nilaningrum nyaeta pikeun kapigarwa ku Raja Amarta lumampah mudah-mudahan wae eta Dewi Nilaningrum teh tiasa kabantu sang pandita sampurasun ieu kaulai Bima Putra Kang Lumamba mandeg satengah warga sumpah luput naun negara wilubuh hidung jadi bodas dada antal karena bumi buluan belut jangan orai kanza ari kitu kula can kabantu neta anu kakasih Dewi Nilaningrum wawa kawangsu kitu sumpah payunun sang Nalendra sae kula ukituna hamba rakyat negara Amarta lain ngarung harti kaula sul kana kewajiban lepas tidak tanggung jawab sumur tapi kaula minta bantuan sabab keamanan ulah ngandalkeun kaula unggul tapi geus jadi tanggung jawab selaku warga negara wah mudah-mudahan bae tiasa kabantun eta putri tulung naon tah tulung Raden Gatot Kaca ngadangu aya anu munut tulung ningali kaluhur yakin ieu astra jingga nuju aya di awang-awang boa
selamat euy Alhamdulillah Kang di mana we? alah nyangsang deuleu dina takaramutan Alah. Cekek ada loba sireum. alah aya Bang Bara deuleu gelo sia Jadi tulungan nyebut Bang Bara. jadi tulungan nyebut Bang Bara tolong woi Anu menekan rampluk. gening maneh bot tolong udang maneh Ai dua rampluk euy Aduh. nah sedek kawas jauh wae ah Aka salamet alhamdulillah euy Alhamdulillah ya walu naon ada si lain kuring mah paeh manya nu paeh ngocoblak euy Mana nu pae? aduh Gusti Mana nu pae ngiriditkeun tuh. geuning ieu teh Bapak Komandan Bapak Lanud sembah ka pihatur agan bagja abdi hirup nya jelema mah cek aing oge kumaha syariat panjang irungna panjang umurna oge alhamdulillah Gusti mana teh sanes pabang-bang nya nuhun agan ah barang gapruk oge yakin ieu agan cek abdi aya pek nya we atuh sia nyebut takaramutan alah punten ah Karamutan. alhamdulillah pada jengkar ka mana ieu teh anom teh dawala ulan kaula teh nampi pancen ti wa Prabu ti saha tapi omat ieu rahasia ieu Rahasia. rahasia naon rahasia negara ulah cekcok nah naon wa Prabu palai garwaan deui Gusti lu Gusti Prabu teh palai garwaan deui ieu kasaha ulat kasaha Dewi Nilaningrum kaula trek ngalamar ieu teh Gusti aya bahan jadi maru jeung raja ieu Bapak aing pantes aya raja mah atuh ai Semar ai maneh ka mana jeung naon sabab aya di luhur duh nguningakeun kan abdi teh dialungkeun kulan ku buta buta naon tuh ka buta naon da puguh galak ka abdi jarangkung gede butana ge kade sia nyolok kana panon aing nyebut sidik teh mah ulah panggih jeung buta naon agan abdi teh miyos ti rorompok teh nyarangan pun bapa kula nyarangan bapa wa Semar sumuhun pun bapa geura aduh agan isin abdi nyangemkeunana ge naon hah suka kumaha kulan pun bapa ieu da kawas budak balik di ka budak nya ceuheu naon terus tunyung agan pasti gumujang geura naon pun bapa geura bade ngawayuh Hayang deui. balik sia Hayang sumuhun kasaha hayang kawin deui. kasaha kadewe nya tang disaurkeun ku agan mah kadewe Nilaningrum naon Aduh. kasaha Dewi Nilaningrum paur geus ngegerem kitu mah layak geura ku agan cuman teh bapa teh Da mending kana ku agan dirikna kitu. mending ku agan diirikna ku abdi mah doraka ke abdi Jeung ku batur. sarua wae nitah oge ning eta Jeung ku batur mah mending ku agan. jeung dirikna. digali ku batur Ridho ku agan. bisi teu apal kabar sidik teh dilamar ku kaula tah kitu we ku agan saulkeun wa kitu ai agan nyebat ka pun bapa naon Mending piholan ku agan. ya wa tah kitu wa ngelehan maneh kitu Gitu. kitu ngan galak pun bapa teh nyata penak sareng buta ai buta teh sami dedek kalamar nada jo cangangang we pun bapa ngabek
Wajah. Nek ngaheureyan ka bogo aing. Jeung aing cenah gelut nyangeun teu ngeunah abdi anakna. Cing cobian ku agan. Naon? Eta teh rek dilamar ku kaula kitu wa. Jadi aing Wasmar di mana? Di ditu nuju gelut. Ini sedih. Mun orang mah ini lain si dawala ka aing cemplak-cemplak teuing ye. Jikeun geuleuh bisa. Heeh, kabina-bina. Bejana siap hayang kawin. Uluh, ayana. Siap arah. Siap. Aki-aki. Pada hari tenggelan teh heug lawan. Alah. Da uluh. Ayana. Duh naga. Sareng saha kan le? Aula ba. Nuhun agan. Upami teu ayagan terase di tenggelan panginten uang. Nuhun agan sawangsuna ba. Naon ieu teh pangarep ka kieu teh? Ieu bade ngaheureyan indung barudak. Ngaheureyan wasit Ragen sanes. Salon bebede. Agan tasan uninga uang bade bojoan deui. Aduh. Ya wong edan dia aki-aki. Luas nyarita luas. Geus teu euleum. Kasaha? Sun Dewi Nela ningrum geus teu era deui. Nyaritakeun. Goblok siang ngabongohan kurang ajar. Maju. Geus teu era nyaritakeun deui. Upami teu aya pitulung agan lapor we panginten uwa teh. Atuh kabin teh. Nuhun agan. Me. Wasmar bener nangka. Badranaya kitu nu. We poho sorry gua. Jadi yakin sampean dah hayang kawin Semar? Sumuhun nun. Ya eta kadewe nilaningrum. Leres genti ku bieyo kumaha. Nanaonan. Ya, cing gablek kakenya sebenarnya aya. Nah, gablek bebeungetan teh kumaha badranaya? Eling sampean. Ih, motorogan sia jebeu. Numpawi wa ulu itu si edan. Si edan, ya bro. Kabina-bina teuing sia teh ngahina teh kain teh. Alah, ampun teuing kok coba itu make nu kitu. Kameramen. Pamenak, Pak. Dina gawir. Aduh. Sia teh ngahina bete kain nyebut jebau jebeu apunten sia ngerakeun sia binatang. Waduh, kanyir. Aya kitu gelut jago teh, karalila. Sudah reng-reng menang manehna mah. Ngan moal menang hadiah we tilu tenggaran mah. Halah. Eta mah buta nyampeurkeun tadi dicokot buk na ti tukang genong macan. Prak. Dikitu tadi backhand. Tuh.
Aduh. Khawatir kan? Gelap. Mbak. Aduh. Mam. 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 Bici kene goblok. Yang mamam aja. Aduh, ya berek ku aing. Taya ta bere. Lumayan euy. Bau dah. Aduh, palai mamam. Entah. Aduh anjing mau waduk kana. Waduh bau kana. Hah? Bau mau? Heg dibere deui mau. Bau anjing kemingkelan. Waduh. Wow, mingke jero kene. Kawas sabana royot. Kajaman ka palimana. Ya, euy baseuh euy. Duh, aing ah. Lamun nanyakeun nunungan aing bajakeun pujit aing nolong gitu. Ulah. Ieu teh nu bener wa teh kangge saha ngalamar teh? Kangge uwa. Duh na ieu aki-aki. Alah, reng segal? Ieu. Rek kawin itu rek katanagaan teh, Wah. Sing gan sing pangwarakeun pun bapa kaya Galai we kan kitu. ku keukeuh wae. Kumaha atuh dajang hate? Hate badot. Dicarikan ku bapak. Hayang teh tong hanya deui sia teh. Sapraptanepun ieu Sang Sudewi sareng panita sasabda teu kiat nandangan eta raja ti nagara Selabengka. Lulumpatan anjog ka ieu tempat. Tulungan. Lah, saha buah-buah eta dileja. Tulungan. Alah, Bapak. Itu geuning, Pak. Aya awewe lulumpatan. Buah inung silaing teh. Lain inung silaing. Minantu teh. Cabok sia wae. Lain jeung Bapak hayang saingane si mah. Wah, tobat teuing geuningan aya jami turang mentas tulung bibi. Tulungan manusia. Ulu, aya anak. Iya, indung sia teh. Ulu. Oh, we gulis we. Tah, jeung Bapak mah eta pantes teu jogek sia. Ieu pisan ampun pantasna mah keur anak. Tah, si laing mah nu tukang najang. Hakane kenya. Tong sok kitu lah. Aing asa mau budak bapak aing euy. Teu aing. Pinungeun teh biheung teuing. Cekek we aing tingalikeun. Aya budak sing sareng panau. Tulungan penggawa
saha salira Aula kaula teh ngaranten nila ningrum. aduh leres pisan sembah kapihatur wa Naon geuning nyabat gua? nen Bibi, pangawinkeun bibi sareng nu diiket bogoh bibi. pisan bogohna ge Ada naksir tidak tadi pengen. atawa itu anu tukang Nah bogoh kan tukangna. margi nu tukang mah kagungan serep bogoh ka sia sia boga serep cenah da eta cucungikna nolol atuh Olah tuh geura punjung si teteh. Oh kuring kudu munjung eta teh kabogoh aing ge teh. Nya. Nyai saha kakasih teh? Abdi si Isoh. Semah lain eta goblok nu ieu. Oh ongkos sugan teh nu tukang. Naon maksudna nyebat gua? Kaula teh di nampi pansien Tiwa Prabu Raja Nagara Amarta maksa nyangakeun sabda panglamar. Tobat teuing hapunten kitu pengawa. Kaula teh acan aya maksud gaduh salaki. Margi kaula teh gaduh cita-cita pati-pati kaula gaduh salaki ke saleresna hoyong ka manusa. Tah dengekeun. Bapak teh dianggap sigung. Cucungik sia. Anak bapana sigung, anakna careuh bulan. Sajadi euy. Jadi moal ditampi panglamar ti kaula. Ya satiasa tapi tetap kaula teh nu dipikahayang teh kaula salaki teh manusa. Nah kaula dianggap naon Raja Amarta ku sampean. Nah salira ngaku manusa. Iya. Mana manusa? Ya iya. Eta mah dadana. Lulululul. Ilahar disebut dadana. Iya dadana Jawa. Dadana irungna, uluna, sirahna, sukuna, tulangna, kulitna, atina, bayahna, jantungna. Ah manusa teh nu mana? Tos ka koreh teh acan do. Ampun. Wah, Ulah Ka acan dogi geuningan teh. hebat ieu ahli pasantren wah. nu mawi teh oge. Dupi ieu gedengan. Ieu wah Semar. Itu nu pengker. Abdi Charles. Charles aing ngencar jong kereles ya tah. Charles aing ngencar ai kareles. Abdi ngaran Lady Dai. Lain Lady Dai bareng ngalegedai nya mah. Yo primus. Pria musibah. Dupi itu nu pengker. Abdi Siti Nurhalisah. Paingan meuning nyemplo. Palai teh ka manusa neng teh. Laras bapak Punten agan. Sumanget pisan bapak aing nyaan bogohna teh. Aduh, ampun bejakeun ka emak ku aing. Negreg netanyaan. bapak. Kulan. Saha nu palai tepang sareng manusa teh? Kaula Di mana tos tepang? kaula teh hayang boga salaki teh kainya. Saya. Palai tepang sareng manusa. Mana manusa teh bapak? Laras. Ieu mah nu aya teh mengukur wujudna. Tetiasa ditunjuk gitu. Sakapeung kapan urang teh sok kaentepan ku lapar, ku hayang, ku mung, ku nafsu. Kusieun wani. Upami palai tepang sareng manusa nyaeta cirina tingali.
ku ciri Tupi cirina manusia cirina manusia teh dina apa dina gawe sapertos kumaha disebut teh pri kamanusiaan ai pri kamanusiaan teh eta teh realisasi tina manusiana da manusia mah gaib aya oge cirina manusia ciri manusia dina gawe ti dituna sidik tableg amanah patona aing ngangge nafsuna teh hakna nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah tah jadi we gawe disebut pri kamanusiaan nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tah eta manusia manusia eta nen matak teh tiasa dituju Allah obat teuing Gusti geuning ieu pisalakieun kaula teh dulu kawin kan dulu iya Pak hebat da bapak maneh apaan dibejaan ku abdi jajan aduh asian surucang kunang teh teu sangka aing teh remaja masa kini eleh ku remako euy bapak maneh remako maneh remaja masa kini sidawala rematik agan remason ayo wing ada kasih dengklok sih mah nuhun bapak ngasumputkeun kaula teh di udag-udag jurig kayak nasim kuring magaduh bojo nah kaula ge bade wawartos selawe kanu sepuh aya kitu nek ridho pisan anu sepuh bade dipikanyaah ku kaula teh kayang saling pikadeudeuh kapan kaula teh hayang ka manusia sarwana ieu mah kangeh sarwana ieu mah kakitunya ilmu kolot ieu meureun disebut ilmu kasemaran teh ingking dola bapak dewek mah kasemaran siapa kesempatan eleh cepot raja kaula itu cek dia oge masih semar aya teka teh di dieu Kang nya teh ilmu na teh pun bapak teh Arjuna telor aduh Arjuna telur nuhun agan kuningat telur Arjuna udah pemana itu sok menok aduh sumputkeun mangga ai kitu mah sareng gaduh anak isim adi teh balalager gitu saroleh anakna teh bararaong ya bahan dicekek ieu mangga lebet teh kana kantong yisim abdi mangga hebat banget kantong hikmat mangga pilih ka pendak ku jurig mangga lebat-lebat abdi milu bapak heurin Allah abdi tiasa geus sia hayang milu ka jeung ulah Mangpakeun itu Kang. luar biasa. Nah dari rompok mah diabusan apel 2 ge pinuh teh kantongna teh ieu jelema hiji dulu tah gosah nyika was cebot was hati-hati Nawa keluran beret. Nawa sesaha. Oh, dibayang. lain sarwana ya sarwana come on bete benci tapi cinta Nawa keluran beret sok ada euy dede Nawa sesaha. ayo we sasaha mah nya teu pena stiker sayang tumampara ieu ge iman leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi resi narada sok aya gabruk Bang pung mah sasaha gabruk baik gabruk heh tong dingkek na bau belenok
naos ya teh naon nipu kain dewa aya dewa keju patut mana awewe na betenya euy jadi we lapur aing aduh nyangakeun Kakang Semar lamun teu make jalan kieu cilaka deuleu bakal kapaling ieu layang jamus kali musada aduh Nyai anaki montong anaki siapa aja utang pati berbuat tewa banget penasti kersaya Tomampara ieu sang panita dijamak ku ieu patih leungitan lebih hilang tanpa kerana dan dia yang otipati jagat nata Batara Guru Ponggawa lho Kakang Semar nyangakeun Kang di mana siapa awewe aing nyaho tetelet awewe tapi jimat layang jamus kali musada sok sia kodok wani ngodok pejat sia hulu teh bisa masalah dinasti kersayang Tomampara ieu pati dijamak da dia lurah tokok teh Jumantri